Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing pamirsa, kumaha damang? Alhamdulillahirabbil alamin. Dina dinten ieu tiasa tepang deui sareng sim kuring dina widangan Warta Sunda. Dina widangan Warta Sunda nyuguhkeun informasi keur balarea. Sareng sim kuring pun Zafiar Syamat salami 5 menit kapayun. Abdi bares nyarengan sadaya. Dina edisi Salasa kaping 2 hiji Februari 2002 hiji. Balantik di tempat wisata basisir Pangandaran, tetela bisa ngadatangkeun keuntungan. Balintekna oge bisa diandelkeun pikeun ngabayuan keluargana. Sumangga nyanggakeun wae wartana. Di kawasan wisata Pangandaran, tiba heula tuk kakiwari teu saeutik nu ngahaja nyiar kasab tina balantik rupa-rupa kadaharan jeung kaulinan. Nu dagangna horeng lain wae urang Pangandaran katut sabuderanana, tapi oge teu saeutik nu jolna ti Sumedang, Garut, Banjar, Ciamis, jeung sajabana. Salah sahijina nu dagangna teh nyaeta Ude Supriyatna, urang warga Garut nu geus 11 taun dagang baso cuangki di basisir Pangandaran. Nurutkeun Ude, ari kulekeun mah balantik cuangki di basisir Pangandaran teh ngadatengkeun untung anu lumayan gede. Ude oge bisa ngabayuan kulagana tina ladang balantikna teh. Buktina ayeuna dina sapoena Ude bisa ngala tepi ka 300.000. Nurutkeun Ude jeung padagang sejena, nu dagang di Pangandaran teh boga beungkeut atawa organisasina. Eta teh sangkan nu dagangna tertib jeung aya nu ngurus mun pareng aya pasoalan. Pamirsa, rupina sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun dina widangan Warta Sunda. Sim kuring Zafiar Syamat amit mundur. Wilujeng enjing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.